Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi asyara. Ari bab anu ka-11 dina kitab Lubabul Hadis fi fadilatil masajidi, nyarioskeun tentang keutamaan masjid-masjid. Hadis anu kahiji dina ieu pasal, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al masjidu ari masjid, baitu kulli mu'minin, eta teh rumah bagi jalma-jalma anu mukmin. Nu matak lamun aya jelema ngakuna iman tapi teu daek ke masjid atuh kacida anehna. Pan aneh lamun aya jelema embung balik ka imahna, kajen teuing gawe jauh sajauhna oge gawe, pasti suatu saat mah bakal balik ka imahna. Nah, iya oge kitu. Sakumaha sibuk jelema anu ngaku iman pasti bakal balik ka imahna nyaeta masjid. Sakumaha jauh manehanana liar ka ditu ka dieu, tetep bakal nyimpang ka masjid ketika geus datang waktu sholat. Etalah ciri jelema iman. Beda jeung jelema-jelema nu teu boga iman. Sakitu usaha di halaman masjid oge, waktuna sholat tonggoy bae teu daekeun sholat. Teu saeutik pan jelema ayeuna dagang mah beurang peuting di halaman masjid, da ayeuna mah lolobana kitu. Halaman masjid teh diparake bisnis, eukeun bae atuh ari daek mah ngan nu penting waktuna sholat sarolat heula. Sok aya teh kuring lamun keur sakalian nyimpang tukang parkir batur mah sarolat, manehna mah tong wae bae nungguan mobil jelema anu keur sholat, embungeun ieu sholat. Nya kitu deui tukang warung, tukang dagang anu aya di halaman masjid, batur mah nu ti mana nyimpang ngadon sholat, manehna mah sibuk bae merean. Aya wae nu ngadaweuh embung we sholat teh. Ieu kan aneh luar biasa. Tapi loba anu hidang oge henteu kabeh kitu. Tukang parkir loba anu hidang waktuna sholat mah sholat, nya kitu deui tukang dagang nu aya di masjid, nu di halaman masjid, waktuna sholat heula. Aya nu kitu ge ngan ieu mah sok aya wae lah oknum hiji dua man sok kitu, sok kabeneran wae lamun keur ka mana-mana bek nyimpang di masjid, sok aya wae teh nu kitu. Nomor kedua keutamaan masjid teh, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula, di mana-mana anjeun ningali seorang pameget, mulazimal masjidi, selalu ngabiasakeun dirina salat di masjid, fashhidu, maka saksikeun ku anjeun, lahu pikeun eta si jalma, bil imani, kalawan iman. Berarti lamun anjeun ningali jelema selalu salat di masjid, geus teu diragukeun deui bahwa dina hate eta si jalma teh aya keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
man takallama sahajalma anu ngomong bikalamid dunya ku ucapan dunia bil masjidi di jero masjid ngawangkong urusan dunia anu henteu bermanfaat di jero masjid. Naon tah kuliahna ngawangkong perkara anu teu manfaat di jero masjid? Ahbatallahu amalahu, maka Allah bakal ngahapus amal-amal eta si jalma arba'ina sanatan 40 tahun. 40 tahun dihapus amal kebaikan gara-gara ngawangkong anu teu berguna di jero masjid. Kan ieu kacidanya ahna ngobrol di jero masjid ari sakira-kira bermanfaat mah bagus. Dina naon misalkeun mengadakan kajian Islam bagus eta mah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata sanyanyana para malaikat yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid. Malaikat teh sangat membenci kajalma-jalma anu sok ngawararangkong fil masjid di jero masjid bikalamil lagwi ngawangkongna kalam lagwi nyaeta ucapan-ucapan anu henteu berguna, ucapan batil, wal juri sareng ucapan-ucapan anu nimpulkeun dosa. Numatak sing hati-hati ngobrol di jero masjid masa kira-kira terpenting-penting teuing mangke bae di luar masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul buqa'i atau syarrul biqa'i ari pangjorek-jorekna tempat aswaquha nyaeta pasar. Tempat pangjorek-jorekna di alam dunia teh nyaeta pasar. Anu urang resep teh ka pasar. Nah cenah make disebut pangjorek-jorekna sebab di pasarlah tempat praktek nipu, sumpah palsu dan lain sebagainya aya di pasar. Wa khairul biqa'i masajiduha sareng ari pangsae-saena tempat nyaeta masjid-masjid. Nah, adepan masjid mah tempat sarola, tempat ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, di mana-mana araranjeun asup ka jero masjid, fala yajlis maka anjeun ulah wakadiuk hatta yusalliya rakaataini nepi ka anjeun salat heula 2 rakaat nyaeta salat tahiyatul masjid. Alhamdulillah urang maosok pan tahiyatul masjid teh saminggu sakali. Lamun poe Jumat kitu ge, lamun teu kaberangan datang Jumatna. Hampir sarerea eta teh cigana teh. Atuh nu rajin mah rajin bae. Tiap asup ke masjid 5 waktu selalu tahiyatul masjid. Pangkedul-kedulna saminggu sakali
pangkedul lapisan satahun sakali ieu hari Idul Fitri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irtafa'atil masajidu syakiyatan, masjid-masjid bakal nararaik, bakal ngadu, bakal curhat min ahliha kusabab jalma-jalma anu ngeusian masjid. Kunaon make curhat? Alladzina yatakallamuna fiha, kusabab anu ngeusian masjid selalu ngawangkong di jero masjid pikalamid dunia ku obrolan masalah duniawi. Masjid bakal ngadu ka Allah, ieu ya Allah penghuni masjid sok ngawarangkong wae. Ketika masjid ieu curhat, patastaqbiluhal malaikatu, maka para malaikat menerima curhatan ieu masjid-masjid. Patakulu, terus ieu malaikat teh nyarios, irji'i, jung anjeun geura balik deui wahai masjid, faqad buisna bihalakihim, karena sungguh kami bakal diutus untuk menghancurkan jalma-jalma anu sok ngawangkong di jero masjid, ngawangkongkeun urusan dunia anu henteu berguna. Eueuh serem ya ancaman teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan, sajalma anu ngahurungkeun kana lampu, fil masjidi di jero masjid, biqadri kalawan saukuran ma yaduru fil aini, saukuran caang sakuriling panon, lam tazalil malaikatu, maka moal eureun-eureun malaikat tastagfiru mangmentakeun ampun lahu pikeun eta si jalma nu nyangan masjid, madama selama dzalika dau'u eta cahaya fil masjidi aya di jero masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man basato sahajalma anu ngabentangkeun, anu ngamparkeun, hasiron kana samak, kana karpet lah mun ayeuna mah, fil masjidi di jero masjid, lam tajalil malaikatu, maka moal eureun-eureun para malaikat tastagfiru lahu mangmentakeun ampunan pikeun jalma anu daek ngamparkeun karpet di jero masjid, madama dzalikal hasiru fil masjidi, selama eta karpet teh aya di jero masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhraja sahajalma anu ngaluarkeun qadarotan kana kotoran-kotoran, ai najisan tegasna najis, atawa naon wae perkara-perkara anu kotor minal masjidi di jero masjid, biqadri kalawan ukuran mayaduru fil aini, sakuriling panon, naon tah kuliarnana ngaluarkeun kotoran sagede
panon maksudna leutik meureunannya akhrajahullahu ta'ala maka Allah bakal ngaluarkeun min a'dhami dunubihi ngaluarkeun naon dosa anu paling gede dina eta si jalma. Masya Allah paingan ararembung sasapu di masjid teh padahal kude pahala nak keninganan. Ya Allah ya Rabbi, lamun heug jelema yakin percaya kana fadilah kana kautamaan ieu pasti bakal parebut paheula-heula hayang sasapu di jero masjid ngan kusabab teu nyaho nu nyaho ge kurang yakin atau memang teu percaya kokotor di jero masjid sapu-sapu nyarande jelema laliwat hare-hare bungsina aya marbot teh leuheung lamun aya marbot mah ieu mah marbot eueuh nu hidang eueuh ngabersihan masjid teh. Ya Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taj'alu ulah ngajadikeun araranjeun masajidakum ka masjid-masjid anjeun katuruki seperti jalanan-jalanan. Wallahu a'lamu bissawab.